Yas'aluna naranyakeun nu naranyakeun teh kafir Mekah baheula kasaha naroskeunana ka anjeun teh Nabi Muhammad janten saur Allah ka Nabi Muhammad kafir Mekah ka aranjeun nanyakeun ka anjeun naranyakeun berarti baheula kafir Mekah nu baheula nanyakeun naon anis saati soal kiamah kumahana ayyana mursaha naranyakeun eta kafir Mekah ka Nabi Muhammad iraha terjadina kiamat lamun cek bahasa Sunda mah Muhammad ari kiamat teh iraha terjadina tah eta kajantenan teh tos terjadi kajantenan naon kajantenan anu nanyakeun tentang kiamah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jawaban Nabi Muhammad? Kita lihat pada ayat selanjutnya. Kita kaji pada ayat selanjutnya.